Assalamualaikum. Salah. Nuju naon ieu teh Kang? Iya nuju ngalah daun ieu. Jawer kotok kitu teh. Kanggolan nong. Mun eta teh Yogieun kamari teh. khasiatna kana naon wae kitu? Ieu teh ai sebagian ieu mah ieu teh aya nu pas ngalahirkeun cenah hoyong beureun enga sehat di kalebetna di nalebetanana meureun kitu nya diantawis teh ku ieu tiasa kitu kan. Jadi ieu teh tiasa dianggo teh dinya di ieu we di leob gitu. Di leob teras dieutan caina teh kanggolan nong eta mohon gitu. Oh, mohon. Tapi eta teh saurna mah kitu upami tatangkalan cenah jadina teh kitu jadi kusorangan eta teh mun bahasa kasarna mah. Kumaha eta hukumna sapertikeun kitu tah? Kotoknya jadi nanti keserangan gitu nya. Mohon. Eta kena kana murtad atau na pintina begitu nya. Mohon. Nya urang PT Koyana upami nyebatkeun ieu jadi kesorangan teh maksudna kusorangan Gusti Allah teu murtad gitu. Jadi maksudnya kusorangan di teh kusorangan ku Gusti Allah tanpa bantuan urang gitu. Mohon. Kita mah mode kembang nya sok jaraladi. Allah nu ngajadikeunna mah urang. Saparoskeun ieu geuning ieu. Gitu. Tangkil meureun nya ieu teh. Ya, eta teh ieu jadi kusorangan, ngan kusorangan teh kusorangan ku Gusti Allah gitu. Jadi tanpa bantuan urang gitu. Ya, tanpa pelantara meureun mah nya. Tama urang dina ieu nage kur nancepkeun hungkul lah urang mah. Bade pare bade naon oge kitu nya. Anapun anu ngajadikeun mah nya Allah gitu. Allah teh dijadikeun mah janten gitu nya mah janten buah mah janten tangkana ge mah bakal pae we gitu. Nah, jadi maksud kusorangan dina teh gitu kan saya gitu. Ngalamun urang kadupaten kuarna kusorangan di dinya kusorangan ku ieu nama ku tetangkalan ieu-na nya murtad gitu mah berarti ngeuweuhkeun Gusti Allah kitu nya eta kitu lagi eta mah. Ya urang keur melak teh kur sababiah melak mah gitu. Tah gitu Kang Dep. Leres. Nya hatur nuhun Kang nya kana ieu. Mohon ya abdi bade ka handap heula panginten. Assalamualaikum.